Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang hidup? Insya Allah daramang. Mugia Allah, mugia Gusti Allah maparin orang sadaya kesehatan oge keselamatan. Amin ya robbal alamin. Dina deungeut ieu insya Allah Bapak bade ngadugikeun pengajaran bahasa Sunda kelas genep anu materina perihal kalimah aktif sareng kalimah pasif. Naon hartina, naon cirina, atanapi kumaha cara ngarubih kalimat aktif ka kalimat pasif. Oge sabalikna. Tapi sateacana ayo urang ngabahas pancen anu kamari ku hidep kerjakeun. Ayeuna hayu urang bahas heula pancen tugas anu kamari Bapak pasihan. Pancen 3 nomor 1 titik-titik mah lain bela diri tapi pintonan wungkul. Leres, penca kembang mah lain bela diri tapi pintonan wungkul. Penca kembang bukan bela diri tapi cuma tontonan saja. Nomor 2, anu rek penca teh pasang heula kuda-kuda. Ya, leres pisan, kuda-kuda. Yang mau menunjukkan atau yang mau penca itu harus pasang dulu kuda-kuda. Nomor 3, lamun aya nu nonjok mah titik-titik bae atuh. Kumaha mun aya nu nonjok? Tangtos kedah di tangkis. Lamun aya nu nonjok mah tangkis bae atuh. Bila mana ada yang mukul ditahan aja. Nomor 4, deuleu itu nu niup. Ari nu niup naon sigana manu alat musik anu ditiup? Tarompet. Leres. Deuleu itu nu niup tarompet pipina meni kembu kitu. Lihatlah itu yang meniup trompet pipinya kembu cabi. Nomor 5, waktu kendang dipadungdungkeun nu penca teh asup ka jika di saat kendang dibunyikan yang mengikuti penca masuk ke pakalangan. Leres pisan, pakalangan nyata arena. Di palebah mananya sora mani ngungkung kitu. Sora nu ngungkung pastina goong. Leres. Di palebah mananya sora goong mani ngungkung kitu. Di sebelah mana ya suara goong seperti mendengung, seperti ada dengungan. Nomor 7, mida rek penca saged make calana. Mida mau penca lekas dia memakai celana pangsi. Penca mah lain dipirik ku bedug tapi ku leres ku kendang. Penca bukan diiringi musiknya memakai bedug atau menggunakan bedug, tapi menggunakan kendang. Dina buku edisi Midadami anu lami pancen 3 teh mung dugi ka nomor 8. Tapi pami di edisi buku Midadami anu enggal pancen 3 teh aya 10 soal. Teu sawios teu nanaon. Ku Bapak oge dinilai sadayana. Di pakalangan nomor 8, di pakalangan aya 2 titik-titik keur adu hareupan. Di pakalangan di arena ada 2 juara, ada 2 jawara yang akan bertanding, saling berhadapan, adu hareupeun, adu hareupan. Terakhir, lantaran kadeseh eta jalma ngaluarkeun
titik-titik pamungkasna lumpat. Lantaran kadeseh eta jalma ngaluarkeun jurus pamungkasna. Naon jurus pamungkasna? Lompat ngabalecir. Dikarenakan terdesak, itu seseorang mengeluarkan jurus andalannya, yakni berlari. Sakitu wae panginten bahasan tugas pancen 3 anu kamari Bapak pasihan. Hayu ayeuna orang sami-sami nyimak materi dinten ayeuna. Kalimah aktif jeung kalimah pasif. Sateuacan Bapak masihan materi kalimah aktif sareng kalimah pasif. Ayeuna simak heula, dangukeun heula kalimah perihal kalimah. Kalimah nyaeta gabungan tina kecap anu ngandung jejer, caritaan, objek, jeung katerangan. Kalimah aya unsur-unsurna. Unsur-unsurna nyaeta jejer atanapi subjek pami di bahasa Indonesia mah. Caritaan predikat, objek, katerangan, keterangan. Contoh kalimah. Rumi maca buku di perpustakaan. Mana jejerna? Rumi. Caritaanna maca atanapi predikat. Buku objek di perpustakaan leres. Katerangan tepatna katerangan tempat. Kalimah teh aya 2. Kalimah aktif teras nu kadua kalimah pasif. Tong hilap dina kalimah aya unsur-unsurna. Eta anu kedah diemut ku hidup. Ayeuna hayu nu kahiji kalimah aktif. Kalimah aktif kalimah anu jejerna jadi palaku atanapi ngalakukeun pagawean. Contoh kalimat aktif. Emak masak endog. Rezan meuli cilok. Emak jadi jejer masak caritaan, endog objek. Rezan caritaan Rezan subjek, jejer predikatna caritaanna meuli. Kalimah pasif ayeuna. Kalimah pasif nyaeta kalimah anu caritaanna, anu predikatna dikeunakeun pagawean. Tinggal contohna. Contohna nyaeta endog dipasak ku emak. Nu kadua cilok dibeli ku Rezan. Ayeuna hayu urang tinggal bedana naon kalimah aktif jeung kalimah pasif. Kumaha cara ngarobih kalimah aktif jadi kalimah pasif? Hayu urang bahas sami-sami aya contoh kalimah aktif jeung kalimah pasif. Emak masak endog. Endog dipasak ku emak. Emak masak endog eta kalebetna kalimah aktif. Endog dipasak ku emak kalebet kalimah pasif. Nu kahiji perbedaan kalimah aktif jeung kalimah pasif. Subjek atanapi jejer dina kalimah aktif aya di awal kalimah. Anu kadua objekna aya di akhir kalimah. Eta kalimah aktif. Tinggal ayeuna kalimah pasif. Pami objekna aya di awal kalimah. Bentennya pami di kalimah aktif objekna aya di akhir kalimah. Pami di kalimah pasif aya di awal kalimah. Anu kadua ciri tina kalimah pasif nyaeta aya rarangken
di jeung ku. Endog di pasak ku emak. Eta ciri kalimah pasif. Cekap dua ciri bae anu kedah diuningakeun ku Bapa. Tugas saterasna nyaeta 5 soal perihal ngarobih kalimah aktif janten kalimah pasif. Sakitu wae panginten materi bahasa Sunda kelas genep dina dinten ieu. Hatur nuhun, mugia bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.